Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Syurutu takbiratil ihrami ari pirang-pirang syarat takbiratul ihram. Sittata asyara eta aya 16. Antaqo'a tegasna kahiji yen tumiba itu takbiratul ihram halatal qiyami eta dina tingkah nangtu. Fil fardi dina salat fardu. Wa antakuna jeung yen kabuktian itu takbiratul ihram bil arabiyati eta kalawan bahasa Arab. Wa antakuna jeung yen kabuktian itu takbiratul ihram bilafzil jalalati eta kalawan make lafaz Allah wa bilafzi akbar jeung kalawan make lafaz akbar. Wat tartibu jeung tartib bainal lafzaini di antarana dua lafaz. Wa alla yamudda jeung yen teu manjangkeun si jalma hamzatal jalalati kana hamzahna lafaz Allah. Wa adamu maddi ba'i akbar jeung henteu manjangkeun ba'na lafaz akbar. Wa alla yushaddida jeung yen teu nasdidan si jalma al ba'a kana ba. Wa alla yazida jeung yen teu nambahan si jalma wawan kana wawu sakinatan anu sukun au mutaharrikatan atawa anu narima harokat bainal kalimataini di antarana dua kalimah. Wa alla yazida jeung yen teu nambahan si jalma wawan kana wawu qoblal jalalati dina samemeh lafaz Allah. Wa alla yaqifa jeung yen teu cicing si jalma baina kalimatay takbiri di antarana dua kalimah takbir waqfatan kalawan cicing tawilatan anu lila wala qasiratan jeung henteu anu sakedeung. Wa ayyusmi'a jeung yen meredenge si jalma nafsahu kana dirina si jalma jami'a hurufiha kana sakabeh pirang-pirang hurufna takbiratul ihram. Wa dukhulul waqti jeung asupna waktu fil muaqqati dina salat anu ngabogaan waktu. Wa iqa'uha jeung nibakeunna takbiratul ihram halal istiqbali bari tingkah madep kiblat. Wa alla yakhilla jeung yen teu nyacad si jalma biharfin kana sahuruf min hurufiha tina pirang-pirang hurufna takbiratul ihram. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi jeung ngakhirkeun takbiratul ihramna si ma'mum an takbiratil imami tina takbiratul ihramna imam.